Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wilujeng patepang deui murang kali sadaya. Alhamdulillah dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan nami-nami anggota badan. Mangga diperhatoskeun. Mastaka artinya kepala. Angkeut artinya dagu. Cepil artinya telinga. Panon atau soca artinya mata. Lambei artinya bibir. Rarai artinya muka atau wajah. Pangambung artinya hidung. Ramo panangan artinya jari-jari tangan. Siku artinya sikut. Sampean artinya kaki. Damis artinya pipi. Hatur nuhun, wilujeng diajar tekeng hilap diulang-ulang teras diapalkeun wilujeng patepang deui dina sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.